Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Fadil. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membacakan Carpon Sunda yang berjudul Balik Kampung 2015-2016. Tahun 2015, kuring sareng abah bade mangkat ka Sumatera. Kaler nyaeta Kampung Emak, Pangiribuan. Sareng Kampung Abah, Serdang Badegay. Pas libur Natal jeung Tahun Baru, kuring jeung abah mangkat ka Jakarta. Kudu mangkat ka Bandara Soekarno-Hatta, satencan nepi ka Bandara Kuala Namu, Medan. Sateucana ka bandara, arurang duaan nginep heula di imahna mamang kuring. Mangkat ka dinya teh kudu naek bis. Pas engge nepi di Jakarta, kuring sareng abah langsung istirahat di imahna mamang. Nepi di imahna mamang, kuring teh dipapak ku kapi adi, meuni imut pisan. Saterasna kuring oge istirahat kusabab geus cape ka di jalan tadina. Hudang oge kudu satekan jam 5 sebab check-in udah telat. Kuring oge hudang jam 3 subuh. Kuring jeung abah oge langsung ibak habis beres-beres. Arurang langsung mangkat ka bandara naik taksi. Nepi bandara, kuring sareng abah langsung check-in ngan aya masalahna. Kasalahna nyaeta kuring jeung abah nepi di bandara teh jam 5. Lamun nepi jam 5 artina geus telat, jeung tiketna geus hangus. Duit oge meunang dicokot deui. Ku sabab eta abah sareng mamang kuring oge ngamuk kusabab teu tiasa langsung mangkat. Abdi teh tos nepi di dieu jam 5 kurang, naha teu tiasa mangkat, cek abah anu bingung kaneh. Bapa teh tos telat, teu tiasa lamun telat cekin teh Pak. Tos aturanna kitu, cok customer service ti Lion Air. Mamang oge langsung teu terima, mamang oge langsung ambek ka customer service-na. Untungna oge aya hiji kaluarga batak anu batal mangkat kusabab tiket nu hangus. Abah oge langsung ngobrol jeung kaluarga eta. Kusabab sanasib oge abah jeung kaluarga eta oge niatna rek mangkat bareng ka Bandara Kuala Namu ngan. Sateucana ti eta kudu meuli tiketna heula. Ahirna meuli tiketna oge papatungan. Mangkat oge jadi rada siangan. Jadwal tiketna jadi jam 12 siang. Jadina loba oge waktos jeung persiapanna. Pas jam 12 arurang kabehan langsung check-in. Teu aya telat deui ayeuna mah. Ti dinya oge kuring diajar kumaha tata carana lamun rek mangkat naek pesawat. Sabab pangalaman pangkirna kuring naek pesawat oge. Bisa kuring orok kaneh beres di check-in, arurang diarahkan ka jalan nuju asup pesawatna. Di dinya kuring oge lindung kaneh ngarasa karek naek pesawat. Jo, hayu ngado heula ambe salamat di jalan, cek abah ka kuring. Siap bah, cek kuring teh. Kuring ode deg-degan, pesawatna geus landas. Ngan kuring coba tenangkan hate. Salami di jero pesawat, kuring jeung abah nyantai pisan. Tiasa madang, tiasa istirahat. Ngan aya masalahna lamun keur di pesawat biasana lamun pesawat keur lepas landas. Pasti ngijieun kuping nyeri wae. Kuring oge jadi kesel sorangan kusabab eta. Abah oge ngan ngomong, tutupan wae kupingna ambeh teu nyeri teuing. Kuring oge nahan nyerina nepi leungit sorangan. Kuring oge lega kusabab nyerina geus leungit. Ditambah deui
loba pemandangan alus pisan. Teu karasa arurang geus nepi di Bandara Kuala Namu, Medan. Leuwih ti jam 3 tarbangna kasabab ngejar waktos, arurang kabeh langsung naengan taksi anu tiasa mangkat ka Serdang Bedagai. Akhirna aya oge taksi anu tiasa mangkat ka dinya. Nepi di jalan utama, santencan imah abah kuring jeung abah oge pisan jeung kaluarga anu geus barengan jeung kuring. Ti daya kuring jeung abah kudu naek bentor beca motor kusabab jalanna leutik. Jadina rada hese lamun dilewatkan ku mobil. Akhirna nepi oge di imah abah. Arurang dipapak ku nini di imahna. Meuni girang pisan nini ore ngundang tatangga anu deukeut ka imahna ambeh ngobrol di imahna. Aki ti abah geus maot, jadina aya nu kirang kirasa ti balik kampung eta. Ngan eta oge teu jadi masalah kusabab kabeh oge geus girang nungguan arurang nyampe. Isukna kuring jeung abah nyempetkeun waktos jeung ngalayat ka makam Aki. Abah oge sempet ngabersihin makamna. Senggeus sababaraha poe di lembur, kuring mimiti benang penyakit kuris. Eta oge jadi pimasalahan pisan. Kuring osok lieur, muntah, gatal, jeung leuleus. Kuring oge can apal naha bisa kuris. Ngan kuring abah oge langsung ke puskesmas jeung dipariksa. Habis dipariksa ti puskesmas, kuring abah sareng dulur oge meuli bareng madang di restoran. Ngan kuring geus kuat kusabab kuris eta awak oge geus demam. Pedah papanasan kusabab eta oge kuring sareng dulur balik ti heula ambeh istirahat heula. Sabaraha poena nyeri ti kurisna oge geus teu katahan deui, demam gatel geus teu katahan deui kuring. Dulur oge langsung nyokot hiji daun jeung dipake ibak. Kuring dimandian ka dulur sorangan make daun eta. Salami kuring benang kuris di kampung oge eta wae anu dipake ibak. Karasana mah bu pisan alias teu seungit. Ngan ngarangna oge obat. Kuring oge kapaksa kudu narima obatna. Abah ngomong ka kuring, engke arurak mangkat ka imahna indung. Nginepna ngan hiji poe. Habis eta arurang mangkat ka imahna uwa di balige. Arura oge kadeui engka mah kuat nya cek abah teh. Kuring oge geus pastina gumbira sabab kuring tiasa patepang jeung nini oge dinya. Ngan di dinya mah tiris pisan, lamun keur keris kieu mah hese pisan nahan tirisna suhu di dinya. Ngan kuring mah kuatkeun wae kumaha kondisina. Abah oge langsung bantu nyiapkeun jeung mangkat deui ka Pangaribuan. Tatapi keler kuring oge naik Elf Travel ambeh tiasa nepi dinya. Abah geus janjian ku Wat ti balige. Supados langsung diantarkan nepi imahna nini. Di jalan uwa oge geus mawa mobil. Kuring sareng abah langsung diantarkan ka imahna nini. Kusabab nepi di dinya, nini oge girang pisan katimu jeung arurang, geus rindu oge. Kusabab nini geus apal lamun kuring beuing kuris. Nini oge langsung ngarawat kuring. Pas tengah peuting, kuring geus ngarasa teu ngeunah awak jeung teu bisa sare oge. Kuring oge langsung muntah kusabab teu ngeunah awak. Nini jeung abah langsung coba ngabantuan kuring, ngurut ngalapkan kuring anu tos muntah. Kuring ote langsung coba sare duih.
Ambeh isukna balik deui ka kampung Abah. Isukna kuring Abah papisan jeung Nini. Ambeh langsung mangkat deui ka imahna Uwa di Balige. Sepanjang jalan kuring nampakan loba pemandangan gereja jeung sajabatna sejek duwi. Akina kuring oge geus nyampe di imahna Uwa di Balige. Di dinya kuring langsung dipapang ka Uwa. Bari maen heula di imahna Uwa kuring sareng Abah oge mangkat ka sabaraha destinasi di Balige. Aya teh Silalahi Center, Sumur Sisingamaraja, jeung kukurilingan sabudinya. Nepi di TB Silalahi Center, kuring nempo oge sabaraha panjang TB Silalahi, salah sahiji pahlawan modern ti tanah Batak. Abis ti dinya kuring oge jalan-jalan ka Sumur Sisingaraja. Kuring oge basah banget dinya, cek loba jalma dinya cai sumur eta loba mangpaatna kusabab sakti keneh. Ti dinya kuring Abah sareng Uwa oge kariling Balige sapedes teu bosen teuing di imah. Kuring oge nepi di imah Uwa. Ti dinya Abah sareng Uwa nunggu mobil anu tiasa ngantarkeun deui arurang ka kampung Abah. Pas geus aya mobilna arurang buru-buru mangkat sabab geus petingna oge. Nepi di kampung Abah jam 11 peting, kuring langsung istirahat ngan aya deui masalahna sebab di sabuleureun imah mah Abah teh loba nyamuk jeung kuringna oge kuris ditambah deui panas. Jadina kuring oge teu tiasa sare. Pokona mah kasiksa pisan. Cek Nini kuring teh akina teh mampirna deui, cek Nini sambil ngusir. Aki Abah oge soak sebab Nini oge boga panglihatan pendah eta ngan kuring mah teu paduli sebab geus kasiksa ku kuris. Kuring oge nepi ka cerik sebab geus teu kuat deui. Abah tetep nguatkeun kuring ambeh tiasa tenang. Kuring oge tiasa istirahat jeung tiasa oge ngalajutkeun kegiatan deui. Sabaraha poe santeran kuring jeung Abah rek balik ka Majalengka. Abah geus pesen tiket jeung mangkat, kuring oge geus nyiapkeun barang jeung mangkat. Rencangan oge milu ngantarkeun kuring jeung Abah ka Bandara Kuala Namu supados nyampe ka Bandara Soekarno-Hatta. Kuring sareng dulur kabeh milu madang babarengan di bandara. Sentos madang kuring jeung Abah langsung papisah jeung Nini sareng dulur ngantarkeun. Beres ti eta kuring sareng Abah langsung check-in. Pas keur check-in di bandara kuring nimu masalah deui lamun penerbangan. Urang teh kudu sehat ngan kuris anu kuring boga teh anu mendingan kusubab ti eta kuring jeung Abah disuruh pegawai dinya ka karantina kesehatan. Abah oge ngamuk deui kusabab PNS teu keudap telat asup gawe di kantor ngan pegawai karantina kesehatan teu tiasa ngalawan ti aturan. Untungna duit tiketna tiasa dipulangkeun jadina Abah oge teu ambek pisan. Kuring jeung Abah oge kudu mangkat ka Majalengka naek bis. Arurang dauan naek bis eta salami jam 7 poe. Kuring oge telat asup sekolah kusabab geuring di kampung salami 7 poe. Eta kuring jeung Abah kaluar ti sabaraha kota di Pulau Sumatera. Kuring jeung Abah oge boga pangalaman anu kainget ngeunaan perjalanan arurang dina bis ALS. Teu karangsa oge salami 7 poe di jalan. Kuring jeung Abah tiasa nepi tol Kerjakarti. Arurang duaan diturunkeun di dinya ka Jalan Kerjati balik ti dinya oge. Kuring jeung Abah naek beca ti gada-gada Desa Pangadon. Balik deui ka imah sore-sorena indung oge geus rindu pisan ka arurang duaan. Loba rencangan anu geus mapak. Tamat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.